nya kitu deui ilmu Allah sami sifat ilmu Allah oge hiji benten jeung ilmu makhluk mah bing bilangan seueur bing bilangan teh contoh ilmu nyieun bala-bala jeung ilmu nyieun cilok benten lamun de al nyieun cilok make ilmu nyieun bala-bala bakal jadi cilok moal berarti ilmu jelema mah loba bing bilangan nah ari ilmu Allah panguninga Allah atau ilmu Allah teh hiji ilmu Allah mah hiji we uninga kana eta ku ilmu nu eta uninga kadeal ku ilmu nu eta uninga kana langit ku ilmu nu eta lamun urang teh kitu mohon contoh deui ari ilmu na jelema mah bing bilangan teh kieu lamun kana ilmu anu babari nya babari nya lamun kana ilmu anu sulit nya sulit oh berarti ilmu jelema mah aya ilmuna teh aya nu babarieun kana ilmuna teh aya anu suliteun ari ilmu Allah mah teu aya nu hese sadayana oge babari kauning aku Allah mah paham contoh deui kudrat Allah ge hiji teu dua teu tilu komo loba henteu tapi kudrat Allah kawasa Allah teh hiji benten jeung kawasana jelema mah bing bilangan bari terbatas lah gitulah kabayang ku de alge Allah nyiptakeun langit ku kudrat nu eta ku kakawasan Allah nu eta Allah nyiptakeun bumi oge ku kudrat nu eta henteu kieu Allah nyiptakeun langit ku kudrat ku sifat kudrat A Allah nyiptakeun bumi mah ku sifat kudrat B jadi aya dua kudrat na antara kudrat langit nyiptakeun langit jeung bumi kitu teu henteu hiji we teu aya istilah kieu Allah teh lamun nyiptakeun langit mah rada heseun kudrat Allah teh lamun nyiptakeun bumi mah babarieun teu kitu berarti mun kitu mah bing bilangan sifat kudrat Allah teh nah masing-masing tina sifat-sifat Allah sadayana oge hiji kudrat Allah hiji ilmu Allah hiji iradat Allah hiji sama Allah hiji basar Allah hiji tah ieu teh harti tina wahdaniyat dina atawa wahdaniyat atawa hiji Allah dina sifatna salabiyah ngeuweuhkeun kamut tasil